Wilujeng semping permisa, anjeng aya ngiringan sareng kami di Breaking News. Dina kesempatan ieu urang bade ngandak anjeng nginderan ke salah sahiji tempat wisata alam nu endah pisan di Jawa Barat. Nyaeta Waduk Dharma Kuningan. Nu ayeuna beuki endah tur meureuhna. Waduk Dharma ayana di Desa Jagara, Kacamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Tempat ieu miboga lega sakitar 425 hektar. Salian ti janten bendungan pikeun irigasi, Waduk Dharma oge nawarkeun kaendahan alam nu endah tur hawa anu tiis, dikuringin ku pasir-pasir hejo. Sanggeus ngaliwatan revitalisasi hayalan anggaran 30 miliar. Waduk Dharma ayeuna dihias ku rupa-rupa fasilitas seperti paraula lajo, banana boat, tempat kaulutan barudak. Kayalan harga tiket anu lumayan murah, 17.500 dina dinten biasa sareng 20.000 dina akhir minggu. Wisatawan biasa ngarasakeun sagala kagiatan anu pikaresepeun bari ngarasakeun keendaan alam. Sanaos ngalamaan tantangan pertumbuhan eceng gondok anu nutupan sekitar 30 hektar cai, pamarentahan lokal sareng warga setempat terus usaha pikeun ngajaga kebersihan sarta kelestarian Waduk Dharma. Eta pisan pesona Waduk Dharma, tempat wisata alam anu ayeuna beuki meureuhna sareng pikabeutaheun. Ulah poe pikeun sawasna ngajaga kebersihan waktu ulin ke tempat wisata. Abdi Rida hatur nuhun sareng dugi ka patengan deui dina warta wisata salenjehna.